Urang ngaji cerdas aya mah ya. Tadi mah ngaji seuri, aya ngaji eusi. Naon ece teh tujuan datang ka dieu teh naon? Hiji, hayang menang ilmu, leres. Ari definisi ilmu teh alatun konuniatun. Ari ngaran-ngaran alatun konuniatun teh alat paranti mikir. Ari ngaran-ngaran alat paranti mikir ku ngaran-ngaran alat peso alat. Tapi peso bisa jadi manfaat, bisa jadi madarat. Peso bisa jadi manfaat lamun dipakai melah buah, dipakai melah kue. Tapi peso bisa jadi madarat lamun dipakai maihan jelema. Kitu genan ilmu. Urang boga ilmu bisa nganyalametkeun ka diri urang, bisa nyilakakeun ka diri urang. Pan al ilmu nurun, ilmu teh cahaya, minimal bisa nyaangan dirina sorangan. Leuwihna bisa nyaangan ka batur. Saur Imam Ghazali dina kitab Minhajul Abidin, tujuan manusia hirup di alam dunia lam nukhlaq illa bil ilmi, manusia diciptakeun keur neangan ilmu. Puncak tertinggina ilmu mah lain boga mobil nu mewah, lain boga motor ngajejer, lain boga baraya anu loba lain, tapi puncak tertinggina ilmu mah ngabogaan rasa sifat sieun ka Gusti Allah. Sakitu hartos dugi ka dieu. Jadi sanajan aya kiai, sanajan aya ajengan, tapi gontok-gontokan kiai jeung kiai, RT jeung RW, DKM jeung masyarakatna berarti can boga ilmu. Kumaha atuh lamun geus kitu kudu ngahiji